Aduh, aing. Ayo. Selamat menonton film Haji Koret. Aya ning yeuh euy. Mangga sampul teh plakeun gitu. Ah. Ah. Bawa aing plakeun di sisi imah itu di bibir imah. Bangun kurang pelakeun dicompole haji usaha aya rasanya. Aduh cangkeng menang ya mah. Ampun. Nah, naon itu nu kieu patut nih. Ih. Aduh. Moa kieu patut ke dalam teu butuh. Kepalgi ngaliwat ngala dauna ieu teh. Duh, camping euy. Ngomong mana ya? Usaha aing mah atuh, Din. Gua sarua. Jak sia kemana di? Tanya we cuma Tuh hampura we jak ka marana eta mangkluk teh. Tapi ketang eta mah euy. Berupa badong. Mau campolekan haji atawana cau euy. Tah. Lemah pengangguran. Badong kungkul. Aduh. Deka rasa aduh. Naon seteh? Aing dilaporkeun sia ka haji ari bapak dog eta nu haji teh kan. Apa deke? Awas ya. Deke asa sia-sia teuing ieu poe ayeuna. Aduh. Jadi surakan ku barudak. bom lain kumaha ayeuna urang ieu kumaha geok naon ieu heueuh bom kudu aya kepastian itu usaha teh kan aya hasilna Rek mah ayeuna mah euy tim. Wayana bangsateunana ieu loba bagi-bagi di nya madog campoleh jak. Di dinahin nya bu eta madog gedang cau tuh loba. heeh Debek tangkil. Di ditu tuh itu tuh. Di nya ngala naon jak. bae aing mah ka dieu ngala campoleh aing mah Ini mah ngala naon? heueuh ngala itu meureun cau Ngan kudu berhasil awas ye. heeh aya maneh kala naon eta atuh Hah? ngala naon Dek ngala tangkil. oh Koneng aya tuh. pan aya masing-masing mah meureun loba hasilna Per urang kudu meureun mah ka imah resiko. Heeh. siap Lah tuh ayeuna mah. Aduh. Nah, ieu teh. nah tuh Gitu pada nyeri atuh ka badug masuk aneh dewek oge. teuing loba lo guys sama hudang ayo bergerak Kalau hasil. sok demi kemenangan aing loba berhasil ya mah jeung euy usaha campoleh aing mah ya aing aing loba euy aing kupu ieu mah ini anjing keur geuning goblok deh ya di ala ya deka Iya we gitu. deka nu babarik lah jadi duit lumayan ya hasil Jangkung dewek ka euy tangka teh euy. Aing geus sanggeuk naik. Jeung piraku aing pimpinan, piraku aing kudu bergerak. Kari-kari aing bawa anak buah tuh kieu mah. Bahan bae bedak senang ngala mah. Dek anu dek ngadon cicing di dia.
Duh dewek itu cara nama euy. Aing merhatikeun geunah mirasa. Geunah kieu ning teh jadi pos teh euy. Teka. Gak cuma bebenangan baru latih kieu mah. Wah, empuk siap Aduh, anjing. Nah, naon eta ojak make baledog ka dewek? Tuh balik teuing. Ari sia karah ngajadog kitu ngadon kudu aing sasalakay kehet. Sia mah ngeunah we. Bungken aja jadi pamimpin goblok tetep balik ting. Baledog oge atuh. Kumaha dewek mun geger otak engke moal bisa babangsat. Gitu wae. Oi, aing ragrak bom, tulungan aing. Ngajok aing kumaha eta? Dak ku ayo. Aduh panas eta udud ka aing. Ampura. Siapa nulungan tetep balik. Mangus. Naon ieu teh rame-rame gitu naon ieu teh? Aing rag-rag jadinya. Tah, iya hasil mah. Nah eta laku ka kumaha jantung nama da menyake laku cauna tuhun. Kumaha ieu teh? Da cauna mah. Ieu gedangeun ari kerecek. Iya, atuh da mun cauna heula lain jantungna heula keher biji oge. Oh. Aneh. Barina ge ieu, da cauna mah hese teu moal bedog. Maha boga tim teh ka. Deka sanudu datu. Nah, di kukaroohan sa teh. Kurang sih kieu rujit aing. Mun dikawin-awin teuing sa teh meni di kudu disusutan kitu. Da aing teh teu najis kok sertu atuh sakalian sa teh. Aing mesin teh bese aing mah ieu mah kieu rujit bararaseuh. Ansyat teh meni. Udah pamere ngeunah teh eta mah teu modalan. Yuk, kon dewek coba ai pergerakan teh kieu, dewek ik bergerak. Sok, kasih mah sia kaditu. Aing geus buat ieu. Bawang tebongkeun kumaha ketua teh beunangan mah. Beunangan mah manehna yang nyaho aing meunang udah ieu atuh ngerasa. Gua deui nah ngeuleukeun. Di contohan wae aing mah boga anak buah teh aing mah di. Aduh, aing. Ada nu jadi cilaka goblok teh kumaha ieu teh? Ieu mah aing kudu ditipukeun deui sugan. Aing cilaka sorangan aing kudu bararea ieu mah ye cilakana dewek mah. Goblok teh. Aing ditipukeun deui, siapa aing oge da aing cilaka sorangan. Pen. Kadi ada dewek bantuan euy. Hek lah aing magang. Aing keur urutkeun meunah teh mantuan naon eta teh kalah. Sama kalun kaladog gae geus meunang naon eta? Can bebenangan geuningan Nyambut eta tabieu teh. Baguh, wadak eta jerungna. Gede. 10 kiloan mah. Karek menang daunna kodek teh teh. Atuh era we ku awak badag menyanuk kitu sampe-sampe wae teu kuat nyabut dewek tempokeun. Leutik tanggalna kita mah. Sampe mah. Badak jerukna eta mah. Sakumaha badag ge nya badag teuing sampe. Rok rabut. Kudek ke kurangan teu kaduga, ieu mah kudu kuduaan dia mah. Nah, bari wat sakieu. Lah uang kuduaan aing mah yang nyaho deui. Woi, pada diuk. Nah, gaweane ngebungkung mah ka aing. Teh teu balik kelakuan teh. Tadi ge aing bola ngajula gitu aing oge. Si Aji teh. Teu balik ngagawean ka aing sama. Dam, gemas sama petot nih dam, tiga mani. Bae atuh pecah-pecah gebi. Asalkan mah alus we gede teh kasumane haleutik itu. Aing leutik oge geus anakan nu maneh mah encan. Petot di nu maneh mah. Aing nu maneh yang geus anakan berasi kipi. Tegas hati kene ning tuh. Nya aing geus loba, aing oge ngajual banar ka dieu. Aing teh geus nempuan di me. Teman urang. Meke badut mah pi moal payu moal, tinggal lagi mah payu moal. Tapi kita bukan gede nya montok alus bersih tadi. Banar geus takam.
tapi nama si eta teh wan beung. Di, Mana domba teh? anu ieu. Iya nu dijual teh. Oh, payu bah ieu tah. Salah leutik keneh sia mah leutik keneh geus rebut dijual domba teh. Bukan butuh duit nih. Loba pangabutuh aing mah. Ini leutik keneh. Nya yang sabaraha ieu teh? Kakak teh sarua jeung batur da ieu mah bakalan kena oge. Kapan ayeuna mah tas lebaran sia teh sanu hayang daging domba kajual oge taun engke. Anu ieu mah jak ngingun deui ke teh alus ieu mah bakalan kene. Bang, ning uing tuh montok aya buluna rapi kasep gitu 3 uing. Banyak sia mah da moal laku da mah. Terus paling gini. Sabarang kieu teh naik borongkeunana sok lah di duitan ayeuna meh jelas meh puguh. Dua we da inung nama jak ngingun deui teh. Ani teh teh keur nungguan nu bogana da ieu teh mah paro soalna. Oh, itu maneh teh mah parunya. Heeh. Nya iraha datangnan bogana ieu. Kekedeung deui ge datang meureunna. Urang tungguan heula we Heeh, tuh. tungguan bar tempuan heula tah. Kemana? Oh, heula. Halus di euy. Bakalan ieu teu bae urang bayar leutik-leutik oge. Aduh, halus euy mah ieu bakalan teh lah kan bae urang bayar lah. Sampai dah leutik keneh meureun itu nya domba teh. Oh, ning geus hajabis ka dieu ning. Bos, Haji oge geus datang ya. Datangnya? Oh, siap. Ah, bos, ieu tah nu bogana teh. Haji. Syukur kan euy. Ning di dinya ngalik meuli. Domah haji teh syukur. Ah, aing mah euy, jual beli jeung haji mah tara euy cereug ti babah heula oge ieu teh. Ting euy cereug ting moal ieu. Oh, ieu cager tuh. Alhamdulillah cager heuh. Alhamdulillah. Ieu teh nu haji domba teh nya. Heeh pan ieu ku si Cepi dipanguruskeun. Teh nu haji ieu domba teh, itu nu haji nya ieu teh. Ngaji ai domah mah ieu mangan ku Cepi diuruskeunana ieu teh domah teh. Pugunya teh teh domah teh si Cepi teh bebejek dijual cenah. Ai teh nyajang naon make kudu dijual domah leutik keneh heuh da butuh cenah. Gak saboroting teh teh dijual mah. Kitu ngantang bejan teh. Geus ngabejan cenah aya barana mah. Heuh di dinya meureuk meuli meureun. Ah, da geuning di domba oge leutik keneh nyaah lah nu ka dijual. Engke deui we geus gede dijualna ayeuna mah nyaah keneh leutik. Nah, ai tadi semangat ayeuna jadi camplang kumaha ieu teh? Barang teh. Tadi mah semangat karena jadi camplang kieu ah. Ari tadi na kumaha pi ieu tadi ngomongna ka di dinya. Da tadi mah sangupeun. Ade cenah alus domah. Da ek dibeuli cenah laleutik-leutik oge. Da laku cenah. Lain aku mah tadi pan ai kasih Cepi mah tadi meureun puguh arek dibeuli. Ari geus aya haji jadi camplang kumaha ieu teh? Depan tara bener nya jual beli jeung haji mah tara parere urang mah tara boga bati matakan camplang horea meulinana oge. Geus mineng geus sakali 2 kali jual beli jeung haji mah kitu wae. Lampura we ji moal dibeli da mah tawarkeun we ka nu lain. Kapok urang jual beli jeung haji teh. Heji ah. Heji balik ah. Oh, aku mah aya teh teu curug jual beli teh deka. Itu mah nama disana euy, haji aya we nya. Laporkeun ku aing barudak tah. Tas di mana kok cewek euy? Oh, ning aya ji euy. Kumaha cager? Alhamdulillah cager. Baradag ning domana. Aku gorek ngajual doma bieu teh haji teh. Heeh. Nyata da teu tulus geuning. Oh, nu haji teh nya. Heeh. Keun bae. Teh laku mah ku banar tuh wanieun mah. Kan itu ji. Pana nu haji di kebon. Pana di kebon ji. Ku barudak ek di Baradog. Nu bener ieu teh wakocol. Heeh. Si Ojak, si Bombong, si Ihim. Da ditanya teh bieu ka urang make jiku sagala si Ojak mah. Habeak beureun kebon dewe. Coba we riksakeun longoki. Lebar itu mana geus puguh domah mahkeun lah. Da aya nu minuman ieu mah. Kitu nu geus puguh ji. Dek. Teang. Si Ojak jeung si Bombong. Nu kocol ah. Ayo kita pulang ka itu ah. Ringlang gitu mereka. Oh, jung. Nah, keun barudak. Lebok tah haji. Oh. Beri punya ji, beri. Lah, aing ek mantong. Ek wae. Ah.
geuning heueuh wakocoy teh ka ieu mereka. Eta geuning manusana teh ieu teh. Woi. Naon eta teh? Ieu nu ngaruksak bana aing teh ku aing mah aja dipiara diingkeun-ingkeun naon eta geula ka dia ruksak di raranya ieu teh. Tuh balik jeung kalakuan teh. Masih kumakeun enak euy. Asatu. Kabur. Ayo baca ku aing lah. Beunang ku aing teh tewak sia. Cak. Ngaruksak bana aing sia mah buat ka mana maksud aing. Awas. Aji, maju lah. Iya. Uy. Aing kumaha ieu? Kamaraha manusia teh deui. Hoi. Lompatan. Oh, da manusia teh kudu haji hungkul. Serang itu. Ayo. Ayo. Nah, teuing. Oh. Ayo. Ayo. Ayo so. Ayo. Cantik euy. Badog gede wae Oh, itu. Nah, cek deng dilawan mah heuh. Heeh, kali bukan lompat. Oh, sia nun heuh. Tubuhku mah. Tapi na ieu euy loba ieu. Oh, aduh kurang operasian mah. Operasi di ati ieu. Oh, siap ah. Operasiin. Siap. Aduh. Kayak mau warani baru udah ka aing bagoy.